Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Asep Asli Sunda Channel. Dina waktu ayeuna simkuring bade medal video anu lebetna Barakatak, judulna teh Gepuk Ngiles ku Komsud. Ieu carios tenepi artikel dicandak tina majalah Mangle edisi nomor 2784 kaping 13 dugi 18 Agustus 2020. Mangga urang kawitan. Barakatak gepuk ngiles ku Komsud. Baheula duka memeh tahun 80 duka saentasna. Poho teu kaburu katanyakeun tepi ka anjeunna teu aya di kieuna. Harita gujrud baris kasumpingan presiden di mana helikopterna bakal mendarat di lapangan Kopassus Batu Jajar. Duka dina raraga naon? Masyarakat Batu Jajar, Cililin jeung sabudeureunnana tangtu bingah kasumpingan jalmi nomor hiji di Indonesia. Kangaranan di lembur atuh. Amih dulur baraya katut tatangga ngahajak ti Cililin ka Batu Jajar dah hayang nempo presiden nu salila ieu ukur bisa ditempo dina televisi bari hitam putih kawas nu kabanjur Cikopi. Batu Jajar mah kota kacamatan tapi leuwih rame Batan Cililin. Alatan loba pendatang nu ngadon bubuara. Oge aya komplek militer nu dijadikeun latihan pikeun pasukan khusus di kota-kota sejen malah di luar Pulau Jawa. Di lembur bebekelan timbelna dengan sanguna jeung dahareun sejena. Leungeun masing-masing rebo ku babawaan kadaharan. Kuring harita duka milu duka henteu tah teu kaburu katanyakeun. Sanggeus tepi ka lapangan nu kawilang lega loba jalma nu juljol ti siklakna ti siklukna. Amih ngamparkeun samak tuluy dariuk. Rada lila ngadagu presiden teh canjol keneh. Kaburu lapar manten. Antukna murak timbel. Amih mah mawa gepuk 2 bungkus. Meunang meuli ti lembur ti Haji Eja nu katelah gepukna pangeunahna. 2 bungkusan ge metung bisa kaasaan ku dulur jeung tatangga. Katambah amih mah sedep pisan. Teu paya tos gajian guru sok langsung ka rumah makan Haji Eja. Ngadon meuli gepuk wungkul. Komo kitu rek tepung jeung presiden. Meuli gepuk 2 bungkus estu maksakeun najan keur kaparengan tanggal kolot ge. Ludariuk luhur samak mimiti marurak timbel. Top kana dengan sangu sewang-sewangan. Amih muka bungkusan gepuk 2 nana. Sabungkus dieserkeun ka tengah. Da maksudna ngahajak sabungkus mah keur ngebalarea. Nu hiji deui mah teu dieserkeun. Disimpen payuneun we meh gampil ari nyomot. Amih katelah resep barang teda komo mendak kasedep mah. Karege am 2 hap kapireng sora nu Karege am 2 huap kapireng sora nu tarik kacida ti luhur. Tayohna helikopter nu nyandak Bapak Presiden sumping. Atuh nu karek am dalahar jadi kagareuwahkeun. Sirahna taranggah ka luhur. Hayang sidik kana helikopter tur bisi teu kabagian ningali presiden lungsur. Amih tanggah panangan katuhuna luhureun sangu teu bisa nuluykeun nyomot. Nu aya di luhur samak sarua taranggah. Tapi teu kabeh jongjon tangga. Sakapeung tarungkul deui ka handap. Leungeunna pakupis niuk sambel.
top kana lalab, daun sampu, goreng tahu, asin sepat jeung sajabana. Bogana sewang-sewangan. Tapi gepuk nu geus dihancengkeun di tengah ku amih ge nyapada ngagerewek. Paheula-heula lantaran ukur amih nu mawa gepuk. Nu teu kabagian malah nyasar kana gepuk dina kertas hiji deui nu aya payuneun amih. Ari amih masih tanggah, saheulaana nahan rasa laparna. Leuwih daria nalingakeun helikopter nu masih muih di luhur rek merenahkeun tempat turun. Nu sejen mah nyabari taranggah teh, nyabari kadawek deui kana dahareun nu ngaleya luhureun sama. Patuangan amih ngarebek ngarasa lapar nataku. Amih kakara emut kana gepuk, barang masakana tungkul anjeunna ngagebeg. Dina kertas nu samemehna metung ku gepuk, tetela geus taya nanaon. Teu aya gepuk samenel-menel acan. Amih kuciwa tayuhna jongjonting tanggah ka luhur. Gepuk nu metung nu tadina hancengan lira teh geus imeut. Ta sakitulah teh cimkuring dina danget ayeuna nu nyadak artikel barakatak judulna gepuk ngiles ku Komsud. Hapunten bila aya terpisur kalepatan dina cariosan, hatur nuhun ku paratosanana. Mugi janten hiburan. Hatur nuhun sekali deui. Assalamualaikum sampurasun.